urang ge lamun urang merenung ka muriang urang kurang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga panyakit leuleus sesek kurang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunya aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mata urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah. Ya Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa orang umat baheula teu ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji nomor kaduana timbul rempan deui mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atau tenutup kemungkinan di zaman kaula ge di mana-mana umat tenurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng teh masyaallah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura tuh itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi nu umatna disiksa dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa Gusti Allah masya Allah etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah na kuswalika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu bangkawarah teu iman ka nabina masyaallah lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun didinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetep bae umat teh bangkawarah jasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyaeun kapal didinya ayeuna Kangjeng Nabi nu nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi nu kade ieu mah lain sa kapal-kapalna yeuh nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jieun kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut nuh beuki edan mah didinya lah mulai keluar cai blok Kangjeng Nabi nu jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta hiji datang ka kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat da singgahna di Gunung Judi Ararat
lain lalagaan lamun datang ke gunung banjir pohara jasa Pak sabara negara eta dicaritakeun ku kaulan wagung cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawara teu percaya ka anjeun teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut moal jauh sarua ya Allah mana deui umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ieu Yaman deket Hadramaut di dinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkeun di dinyalah diutus di dinyalah dakwah teu percaya umat dibere angin anu pohara jasa mana deui kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr etalah madain Saleh terus ka Yordan ka dieu dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa di mana eta Yordan laut mati Sodomi ye Yordan ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanna taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka handap Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihis kaum Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam setelah Kangjeng Nabi Musa pupus Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Madian kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian kemudian maut di Madian nah Yordan didinya lah disiksa kaum kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah nah ialah naqussu alaika min ambaiya ke ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi rasul-rasul teh sakedeung deui eta kumaha walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat nyata jelas yakin datang ka eta kampung ka eta negara ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah lain make tangan kosong kabeh ge bil bayinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas leuleung nyana ngahadiran kana mukjizat tapi pamakan uliu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah masyaallah bima kadzabu min gob umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa Allah karim kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ininya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah umatna tetap mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur we siksa ku Gusti Allah Masya Allah karim kitu kene Kangjeng Nabi Saleh kaum Samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam dibere mukjizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetap bae mempertahankeun kakufuran sakumaha keur memeh dihitungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu
Nah iya urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngesabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok teh ngan di Grogol doang di lapangan banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tangkalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi ge nonton film bae deh ieu deh kumaha lalakonna hese kasadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana pareumeun obam dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan dieueuh capek ngaji kos gitu emang ulah kena kiai gitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjak bae ngorejat asal gede tongtrong ngorejat kok mau jualan tongtrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate karena masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nanggeus kos kararia komo pamerintahan najun nu negor ka pamarentah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya skap antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madak tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh tuh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku presiden urang terkurus sedunia teu masalah emang presiden urang kenyataanna kos kitu teu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak kuari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto. Namun demo bisa tembak tempat. Encan
sampai kadinya mangan direncanakan temenan sekat makin jauh. Di zaman Gus Dur dibuka sekat, rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat. Hei pokoknya mah nanya naon beurang penting silakan di zaman Gus Dur mah, tapi kuari awas demo-demo, awas informasi dan lain sebagainya. Emang kuari kuah gitu siap. Jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nonton nyana teu bisa dek laporan. Lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa deuk kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita pongarana nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeuna buahan didinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja. Ku abeh punggawa-punggawa mun kieu ari mah bangsab itu kerabat-kerabat kerjaan waya di istana ningali jeung supaya itu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus. Kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wow anu teu ngalem kuabeh memang gua beh ngalem jeung bagus. Kuari ti kalangan rendah si miskin. Salembur cokotan coba si miskin. Kumaha ieu terhadap lukisan ieu. Begitu nole si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan. Atuh teu bisa ngadilai nya mah. Ngan aya salah saurang miskin biasa cumplang campling. Tanya seorang, iya bagus, tah siata. Kumaha lukisan? Cek ulama ieu lukisan teu bagus. Kabeh kaget atuh. Wah, sana dibunuh cenah bakurang. Teu bagus sakeuna ieu lukisan, bahkan salah. Panggil ku raja. Ke, berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun. Sedangkan ia karya seseorang anu luar biasa aya anu ngalukisna beureum di pelebah mana teu bagusna jeung pelebah mana salahna ya raja ge sarua bingung panggil coba nyatakeun di harapan manusia kira-kira ieu lukisan bagus apa jore miskin ieu berani amat miskin kira-kira ieu bener apa salah lukisan salah. Nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat, di hadapan penggede ieu. Kagorengan jeung kesalahan jelaskeun. Cek nyana teh kieu. Ieu tangkal gandrung, aju tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot. Kemudian aya manuk mah di mana ge, di mana enclak teh tilo konfirmasi heula. Setiap diancelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkal pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk. Nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy. Nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge cenah sok bener oge. Hiji tangkal adu di singgahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah. Nomor kaduana gimana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja. Tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna. Ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah.
hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat. Kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat. Di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung iraha bae. Geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban, tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban, berarti eta teh tangkal anu bangkawarah. Blon eta tangkal burung raja. Begitu ditangkap ulama tangkal caknya lain raja. Ieu mah tangkal nu bloon. Belah itu nama ya raja. Bisa fakir teh bisa miskin. Itu manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung, sebab di tangkal gandrung aya potensi. Geus di mana tangkal gandrung dienteupan ku manuk, kemudian tangkal gandrung na ajeg bae, berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu. Tangkal gandrung nu hebat mah di mana dienteupan ku manuk pasti kudu ngeloy, berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu. Geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana. Kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat. Cukup gambaran gandrung jeung manuk ge. Nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dienteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae ku ari. Boh komo kuari. Kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk. Asana meureun digambar deui hiji deui di dihandap. Di hiji deui di dua di dua, tilu, opat lah. Dihandap aja lo mah opat. Nu hiji mawa kokoprak. Geus aya manuk kokoprakan. Nu hiji mawa tambang. Geus aya manuk geus tambangan bae. Nu hiji deui mawa rante, nu hiji deui mawa peso. Meureun gambaranna kitu kuari mah tah deuk nyalametkeun gandrung. Boh dihandapna. Tuh baheula mah eueuh dihandapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat. Begitu dipanggil si miskin teh deuk disiksa. Aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kahirupan sapopoena. Barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliyaillah. Kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura, maka ieu lukisan diganti ku ari mah. Setelah raja na menta hampura dididik ku eta wali, ku ari eta dibeulem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar. Masyaallah tangkal gandrung dienteupan ku manuk, manuk nu enteup di dieu lain hiji, anu endeup enteup ge aya deui, nu endeup enteup di dieu loba jasa manuk, tangkal gandrung na ngeloy bari jeung loba. Nah eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat, berurusan rakyat bari aya dina katawaduan. Urang mah lamun neuleuh lukisan teh salukis-lukis da bae. Urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar. Lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar, lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar, urang mah paling ge jebi nanaonan. Sebab naon do? Urang mah teu jaho lukisan naon maknana naon. Lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham. Urang lamun ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki, ti Baghdad, maka harti ku kabehan ge. Lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan sagedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar. 100 miliar lukisan. Lain lalagaan lukisan. Mana mangalukis deh ieu naon ieu lukisan? Ieu kareta jeung kareta tabrakan. Masyaallah. Guys, jeung deui balikeun deui. Ieu lukisan naon ieu? Ieu mah jelema. Heeh. Pan ieu beteungna gede, ieu beteungna gede. Nu ngagedean beuteung sa? Tah ieu ieu. Oh. Berarti ieu mah zina, heuh, tang bisa urang beuteung gede dilukis. Gendut burung geuh bapak. Urang lukisan teh kos sekarang itu, Pak. Masyaallah, masyaallah. Nah, iyalah kubang kawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran.
sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadele kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam kuari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicuru Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah kuari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi ulimla bismillatil aliyah mustaddiran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walum macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibid'akeun ku Muhammadiyah jeung teuing sabab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca ku urang masyaallah padahal lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah orang zainul iran ku anu fi mauli wa wa ta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tah dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhur al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatus syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan jekula mah talar kos kitu teh tileleutik bisana sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileleutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh teu talar lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula mah ai kula mah nu salah boleh salahkeun kula sagala marhaba sagala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kulantaran tileleutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabeladina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat yeay teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah kabeli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat kabeli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak bisikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangkawala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku
aku bangkawara sakumaha umat baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Allah ge nyecap, Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salilana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayangnya kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet tet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Ayah zaman Jakarta itu sok sara rombong membalik di Jakarta harus sombong. Orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana ayah? Waduh sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Dikurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta. Ngomongnya na dikurangan sarua. Aru atang ari akata udah ompong. Siapa orang Sulawesi? Nurutan ya lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ieu. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia ge Asia Tenggara ka dieu ka urang. Pasifik nah. Ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh apal linter. Janyaho di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na muludan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun kunaon eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngadu kotok mabok dinyana aya ngadu kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing peujit ku sia hebat jawara kan beres yana mujid embe mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wame luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya masa muludan doang cek nana ngadu kotok deh kotrek Teman gusi itu jawara di orang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang. Nah, ieu kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi. Yahudi nu aya di urang teu iman. Budak Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyen kwetansi kemudian make metre ceplok jet geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil
mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabiin teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi. Teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi sanggeus ta iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah demantak urang muludan keur aya di sorga sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh kadang kabarengan urang kazamanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyurusup ka jero hate urang komo nyaritakeun karomah para aulia Allah urang cinta teu kabendung ku urang di bidah-bidah Wahabi apa itu? Boh nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Ulah hese-hese sia ngabidahkeun. Geus sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah. Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum? Lain takaula pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei. Rek nurut padeh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat nyaan mana di parentana teh bakal nurut beuh Gusti buktikeun ku Gusti di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan hega tuh tah eta janji urang baheula di alam arwah terus dikaluar-luarkeun ku ari tet ahok teu iman si siang-siang melingseng teh cinglu teu iman insyaallah stegwan teu iman lupa jasa si enci teh ari iman eta kabeh kata ari iman nah ieu lah wa ma wajadna li aktsarihim min ahad teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian yauma akhdil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran mangga Gusti tapi geuning buktina mah henteu wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur cek Allah Islam inna dina indallahil Islam salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mah dini tetep kodoan malaikat ge wah sia mah kodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah ta eta tidak puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa sadunia paling antusias haji Indonesia Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguanana urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun beuh lain lalagaan berarti antusias jasa kan
pohara geus kajian paega geus daftar wah masalah geus cenah teh masalah eta kan sangat antusias berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidina mantap ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang wuduk sagala aduh Gusti mujarab tukang wuduk tukang sate sorga kos kitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam wah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu nek ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalil janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wa wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyanya wajadna kaula manggihan wagung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barani hitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunana anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya pas bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ye wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetapkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan bapaknya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atau kaya oleh ngucap ya rab inta istutu ya gaul waral hafid lalu diriwayatkan sebagai hafid Abu Nuaim kuning Abu Nuaim annal fasaqata
satuhuna pirang-pirang kang basak lamma qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-akbar ing Ali al-akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talabu Zainal Abidin maka nyuprilah ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat kang cilik liaqatuluhu depan entang ngabunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaduhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hindang kutilu waktune wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono ing dalam sausane mangkono talab bimuddatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya pasaqo ing sirahe aqa ila nusra maring negara Mesir fi masyari ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya aqa qariban dari parak min nujratil qal'ah saking majatul ghalah min al nusra saking nil menil musra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu imam maktuban ingkang ditulis ala gabrih ing atase kuburan aqa bi khatin green kalawan tulisan kang dini nuluykeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa senyanya kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah masyaallah wakutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nu mantak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak, bangsa Irak, Iran, Persia teh negara-negara kuno tiba. Ogama gola indah. Waral Hafidz Abu Nuaim, Kiai Hafidz Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata. Saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik. Begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar, putra daripada Sina Husain. Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar. Kuburanana di Iran. Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dibunuh teangan disak-sak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yakni Ali Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantar anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritasna Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta Imam Zainul eta tah. Masya Allah, nu jana salapat sebab harita waktu kurduk diberono dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang. Berarti muriang teh aya manfaat.
muriang aya mangpaatna ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh keluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana, wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapal ragag alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sareng nu ojol teh nu ojol sarua bae aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu. Dibantak urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus jang sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur deleukeun aya hikmahna ge di satukangeuna. Ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah dokter cerita doang. Aduh sia kunaon ngajang jawing amat. Bogoh dibawa batur. Sia elehan amat. Nah kunaon atuh teh disusul nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lompat ka dinya. Bagus teh geus. Saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah. Pasti aya rahasiaan di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus kajeun dah peler mah aya ieu. Ajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Ajeun sian teu marah, geus moal geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus. Luhur ya budak ge luhur. Luhur ya budak ge luhur. Jadi ledek naon ge terus bae, geus sabulan 2 bulan setahun bener. Ya ceng. Ceng bangunna ieu, jangan boga pamajikan. Encan. Ieu milu ka ditu. Ka mana? Ka imah adi teh. Aya naon? Henteu hayu bae ka ditu. Aya ditu. Daek aceng dari dia sagawe-gawe bae aceng. Oh, teu teu naon do gawe-gawe. Bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupan. Nah, mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu. Terus kadina main mata. Adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Neng kumaha mun dikawinkeun ku abah? Kasa aya abah boga pilihan. Saha abah anu embung. Oh eta embung mah maksa abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus tilu embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Itu. Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan. Waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae atuh ya rumah tangga geus masalah geus. Ngapamah nu penting bahagia lah di dunia ieu jamal kebal sia kadelna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah dari pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar. Aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah. Sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah. Urang dibari panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah eta saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ka eta teh sodmatil ula Allah bakal naikkeun derajat. Urang lempang ya, begitu orang lempang ditajong, boblok ka batu teh neuleung meureunana. Cak batu emang aing irahan neuleuna. Jadi ngerti balik teh neuleung. Sia kunaon nyarekanan aing cak batu. Eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus. Tapi lamun urang ditajong, masyaallah, alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu poe ieu. Geus Allah naikkeun pangkat. Ieu eta sodmatil ula, muriang urang ieu.
bos kok anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan ieu kakarak kadenya ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala tak eta mah teu direken tah Bos gitu mah teu direken ka Allah. Jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Tah lamun urang boga ka Bogo, sikat ku batur dikawit. Alhamdulillah. Pasti nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah. Geus nang Allah, geus kumaha. Pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh ya. Aya. Saya can kawinnya. Yuk kalau murahin. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Aya jahe. Masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya. Mantep. Geus lah geus masalah geus. Sia da ka dieu. Masalah geus. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Siadek we kajen lah, sugan pendek umurnya nak. Prak angel kapaeh deui. Ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Je, pokoknya Allah mah kitu bae. Nah ieu Imam Zainul Abidin Muriang tadi bono wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat Masya Allah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu. Nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah. Nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae. Bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya. Dipake mah tilok. Tuh kan? Aya rahasia. Urang teu paham rahasia Allah. Endeup ngabalikeun Allah ka dirina, aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunya, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah, ditingali hikmah-hikmahna. Masyaallah. Cuman urang bodoh, hanya wali-wali Allah nu nyaho. Wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna. Ieu sugih ieu maksudna. Ieu teh boga jabatan ieu maksudna. Artina maksudnya aya anu cilaka, aya anu bahagia, geus nyahoan wali mah nyaho. Diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka. Oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet. Oh ieu ku sabab susah bakal salamet. Nyaho tah. Aya anu sugih nyalametkeun, anu sugih nyelakakeun, susah nyalametkeun susah. Dibere terbuka ku Gusti Allah, wali Allah mah plak ngan teu meunang. Nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi. Nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum gadaluh dulurna Ali Al-Akbar dibunuh. Nah, sanggeusna dibunuh, sirahna dipotongkeun sirah. Ceger. Biadab da urang luar negeri. Ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul. Putus. Disikat habis. Eta sirahna dibawa ka Mesir, hibasyadihi gabiban min majratil gal'ah. Di kuburan para jelema nu maut syahid min Nil Misra. Aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masyad
masa tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur. Oh, orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir mah geus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara aja, sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ka kuburan Imam Syafi'i, belah dieuna teh jajaleunan Imam Waqi'. Ziarah cukup di jalan bae, lantaran kotorna pohara. Ahli Allah teh, ahli Allah loba jasa di Mesir, tapi kuari teu terurus. Bentukna mungkin keur bentuk demo. Eta di Al-Azhar, ambalaya sampah-sampah. Meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep. Boh atuh dibersihan mah gampang di Mesir mah. Sadaekna ditut lapangan, dibeulum dan lain sebagainya. Bentuk demo ti masyarakat diantep Bangawan Nil ge geus teu terurus. Terus bangawan-gawangan nu lainna non kitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil sampah hideung caina. Kos kitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di Masyhad eta min Nil Misra kamar tu ayat tulisan dakhatin qadim wa indahu rasul Said Zaid wallahu a'lam bissawab.